wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa sasarengan tiasa petepang dangu di sono semua di Jamantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok tina acara anu maneh nyata dongeng Sunda anu saban dinten kurang didangukeun. Mitra-mitra kaum dangu sadayana tina dinten ayeuna teh urang neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari dina jejer Aci Kasakten bagian K50. Mudah-mudahan dongeng ieu teh ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu tos mararanco, anu tos masihan subscribe-na, anu tos ngadukung kana channel Sisma Bakekok ieu. Mudah-mudahan channel ieu ngajantenkeun channel anu teras masihan hiburan kanggo mitra-mitra palawargi sadayana. Atuh kekituna supados teu nyangkolong tinggana waktos mitra-mitra mangga atuh urang lajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Kumaha tuh Aden pami ayeuna urang milarian heula warung atuh. Sateu acana ka ditu ka kampung sabelah. Oh, mohon mangga tuh tapi di mana? Eta pami telepat mah di payun tah aya warung. Sugan tiasa ngadamal kopi di dinya. Oh, mohon atuh Pak, ayu. Nu antukna harita. Henry jeung si bapak tukang dagang. Ngingkig si bapak nanggung tanggungan cocokanana sedangkan Henry harita ngicrik tukangan si bapak. Anu teu sabaralila harita geus jog anjog ka hareupeun warung anu dituju teh anu dituduhkeun ku si bapak. Tadi dieu Aden. Ayo urang ngopi heula. Mohon atuh. Harita si bapak asup ka jero warung. Sanggeus kitu kek si bapak diuk. Ari nu boga warung. Teteh lah bapak-bapak. Ai. Bade ngadamal kopi atau nepi naon ieu teh? Mohon Pak. Ngadamal kopi hideung we 2. Oh, mangga. Cek si bapak anu boga warung harita. Nu saterusna si bapak anu boga warung harita langsung nyieun kopi 2 gelas. Sanggeus beres song diasongkeun ka si bapak tukang dagang. Jeung ka Henry anu diuk gigireunana. Pok harita Henry bari nginum kopi nanyakeun ka si bapak tukang dagang. Kumaha Pak? Masih kena tebih pami ti dieu teu ka tempat anu dituju teh? Lumayan. Paling lah pami mapah makana sajaman deui. Oh gitu. Pok harita tukang warung anu ngadenge kana omongan Henry jeung si bapak. Pok ngomong nanyakeun. Memangna bade ka mana kitu Mang? Ya eta biasa bade icalan teh ka tempatna. Naon namina teh eta teh? Kampung naon anu aya jawara teh di dinya teh? Oh, eta. Kampung Citiis sanes. Oh, mun ta eta Kampung Citiis. Oh, mun di dinya mah. Tadina wengi ayeuna pan bade diayakeun. Ieu ngadu jawara saurna di dinya abi oge engke we bade buru sonten ka dinya teh. Gitu. Oh, berarti ti dieu ge seueur panginten Pak. Nya ti dieu mah pasti arara angkat ka dinya. Da sada tuh hiburan setahun sakali eta mah. Oh gitu. Cek si bapak anu tukang dagang bari regot ninyuh nginum kopina anu haneut keneh.
Eta teh jawara di mana wae, Pak. Cenah dinya teh paguron naon ngaranna teh? Paguron Gajah Mungkur. Oh nya, paguron Gajah Mungkur. Anu dipingpin ku saha teteh? Baheula mah geuningan aya anu ngora keneh basa tahun kamari mah. Mun masih ayeuna oge eta. Namina teh sahanya? Jakataru gitu, Jakataru mun. Oh nya, Jakataru nu eta teh, nu jawara eta teh. Teu aya nu mempan pan kadinya mah. Da cenah mah saurna kitu ye oge. Awakna oge cenah teh teu raku pakarang cenah mang. Eta teh bener gitu. Memang bener eta mah mang. Bener pisan tah mah. Da samali basa tahun-tahun teu mah memang perlombaan lain perlombaan naon atuh nya mamerkeun kakuatan manehanana. Beusi, tumak segala rupa. Nya istilahna mah ti tadi caca ge cek paribasana mah awak manehna teh. Nah, da bener eta mah. Lain kalah ka awak anu eurak kalah pakarang we nu pararotong eta teh. Wah, memang hebat atuh. Ari Hendri nu ngadengekeun harita. Rada katarik ngadenge aya jawara anu memang sakti mandraguna teu teurak ku pakarang. Oh, nu laras eta mang. Teu teurak ku pakarang. Mun Aden. Ari ieu saha mang? Rai. Ieu teh puguh papangih di jalan. Cenah mah keur ngalalana. Ya diajak we ceng teh hayu atuh ceng teh urang kadinya heula ningali naon ngaranna teh anu ngadu jajaten ceng teh kepeuting. Efek teh keresaheun nya sakantenan we da bari aya ieu aya batur gitulah. Nya atuh jang di dinya mah. Pokona mah Den. Seru we pokona mah. Coba ti kitu teh deui. Di dinya mah wanojana ge gareulis atuh Den. Di mana-mana tumplak atuh da kadinya. Setahun sakali atuh eta mah diayakeunna teh. Oh gitu. Eta teh hadiahan, Mang. Mun hadiahan anu kenging gitu nya menang hadiah gitu nu juara kahijina istilahna mah gitu. Eta teh mangrupi diadu naon wae, Mang. Diadu kasaktean we. Ngan teu dugi ka maot, teu dugi ka cedera anu parah gitu, Mang. Tapi kadang-kadang sih lamun anu lawanna teu mah kadang-kadang nya ketang aya eta geus nu kapungkur ge aya nu maot malahan. Disabet ku pedang tah. Gitu. Oh, gitu. Aduh, sadis atunya mangnya. Mantak oge. Kumaha ari eta nu namina saja Jakataru teh. Masuk ngiring lomba deui. Ari eta mah henteu tara. Tapi pami aya jawara anu memang nya istilahna mah galak tur hese dicarek kan. Anjeunna sok turun gitu. Oh, gitu mah saya atuh nya mangnya. Ngan nyeta kalemahanna teh jang. Eta Jakataru teh sombong. Nya kasebat sombong teh gitu istilahna mah. Kahiji meureunna kepedahar kasebut guru silat. Nu boga paguron Gajah Mungkur. Terus manehna boga kakuatan. Jadi kadang-kadang anak buahna teh sok kagararanggu ka penduduk-penduduk kadang-kadang menta naon teh gitu, Mang. Eta teh pokona mah wah atuh lamun kitu mah jahat sarua jeung. Nya eta malah anak buahna ge sering aya nu ka dieu teh minta sumbangan teh mah cenah jang itu jang ieu padahal mah jauh-jauh teh. Udah aing geus urang dieu mah pan eueun mampu atuh eueun wani ngalawan ka manehna teh. Oh gitu jadi dimanfaatkeun meureun mangnya. Gaduh pangartina teh mun Aden kitu dimanfaatkeun. Oh, atuh ari kitu mah lepat nya mangnya. Mun puguh matak oge tapi da nyeta teu acan aya jawara anu tiasa ngelehkeun manehanana, boro-boro ngelehkeun atuh. Kakarang ngadenge ngaranna ge jigana teh geus ngacir atuh jawara teh. Hendri harita ungut-ungutan. Dari hatena penasaran, hayang ngajajal ka jalma anu model kitu cek pikirna.
tetela aing hayang ngajaran anu cenah digadang-gadang sakti mandraguna teu teurak dikadek. Jadi aing hayang nyobaan katarik aing ye. Cek Henry harita bari ungut-ungutan sorangan. Ari si Mang tukang dagang harita ngareret. Kunaon aden make jeung ungut-ungutan? Ah, henteu Mang. Ngan eta we tadi nguping jawara eta meni asa muridingnya bulu punuk teh. Nya memang kitu nama. Tapi nah ada urang mah teu boga urusan ieu pan jeung jawara teh. Nya Mang, komo abdi mah teu gaduh pangartina naon. Justru abdi hayang ningali we kumaha ilmu silat teh kitu. Memangna ari ujang ieu urang mana kitu Aden? Abdi mah tebih Mang. Abdi mah nuju ngalalana ieu teh milarian pun adi, dugi ka ieu teh acan kapendak. Ari kawit mah di Kampung Baliuh Mang. Ke Kampung Baliuh teh parantos ngadangu tapi di mananya? Oh ari ieu mah tebih Mang pami ti dieu mah wah. Karena samingon pengen pami jalan pake mapah mah gitu. Oh eta teh Dewi lebah mana gitu wewengkonna teh? Ari wewengkon mah Mang di basisir laut kidul di pokoknya mana pakidulan we gitu. Oh mohon. Atuh ngalangkungan sancang sagalanya. Oh tangtos mah ngalangkungan sancang mah gitu. Di sancangnya kabelah ditu deui. Kalau mun abdi mah lebih atuh Den. Mohon manawi. Oh eta pun rai ka mana atuh? Nya eta mah dipilari oge teu acan kapenak ieu teh. Oh mudah-mudahan we atuh kapayun mah kapenak Den nya. Mohon amin Mang. Harita Henry jeung si Bapa aya kana sajamna manehna di dinya tiuk bari ngopi tur bari ngobrol jeung nu boga warung. Sangeus seubeuh ngobrol seubeuh ngopi. Cereng harita si Mamang jeung Henry mayarkan urut daharna, urut ngopina. Henry jeung si Mamang nu boga dagangan. Pamitan ka si Bapa. Cenah mah meungpeung encan sore-sore teuing bisi kapoekan di jalan gitu. Nu antuk nama harita. Henry jeung si Mamang nu mawa dagangan. Lalumpang ninggalkeun eta warung ditempokeun ku si Bapa. Henry ngicrik biasa tukengan si Bapa nu nanggung daganganana. Bekilila nepi ka sisi lemur. Pok harita si Mama ngomong ka Henry. Tah, leuweung ieu Den. Anu rada keung teh dah. Pokona mah lamun sorangan mah teu wani mun sore-sore kieu mah. Bahaneh we beda aya duaan. Cek si Mamang. Ieu teh leuweung teh Mang. Kumaha leuweung teh lega ieu teh leuweung teh ageung. Nyan teh ageung-ageung teuing da. Sakedik sih, cuman nya keungna eta bubuhan tangkal kain anu ieu beurang ge siga poek we siga peuting gitu lah. Tangkal kain apaan ieu mah? Ieu pisan, gomplok pisan. Oh gitu. Cek si Mamang tukang dagang harita bari terus mapai jalan anu asup ka jero leuweung. Harita di jero-jero di nanti di satengahna jero leuweung. Kadenge aya manuk anu disarada. Mentak namahan pika keungeun keur si Mamang. Leuweung harita geus kaliwat. Anu antuk nama beras ka hiji tempat. Anu katingalina hegar sisi lemur. Pokoe si Mang ngomong deui bari eureun. Tah Den di dieu tempatna teh lemur ieu. Tuh ari tempat ieu mah para jawara. Itu di ditu tungke mah. Kanggo konten teh kanggo ngadu jajaten mah di ditu engke. Oh, masih tebih Mang. Henteu teu tebih sakedap deui geura. Cek si Mamang harita bari neruskeun di leumpangna. Beuleut sababaraha waktu harita katingali aya tempat anu memang lega pelataranana. Di tengah-tengahna katingali aya panggung jeung para panayagan. Tieulah kitu harita panayagan geus mulai nabeuh gamelanana.
Nambah suasana teh jadi rame. Tukang dagang harita geus ngajajar di sisieun pager anu ngahaja dibereskeun ku panitia nu aya di dinya. Beki lila beki peuting nu antukna harita beurang geus kaganti ku peuting datang hiji mangsa nyaeta acara ngadu jago atanapi ngadu jajaten ti paguron Gajah Mungkur. Pamirsa sadaya, harita Henry jeung si Mamang geus meresan daganganana dijajakeun. Ari Henry mantuan si Mamang nyimpenan dagangan digantung-gantungkeun sawareh nu sawarehna diamparkeun di handap make terpal. Sageus kitu harita si Mamang ini Den, antosan heula sakedap. Mereka mana, Mang? Antosan heula sakedap. Leos si Mamang ini harita teh. Ari Henry diuk dina tukangan dagangan. Bari ningalikeun ka panggung. Tekung sinila harita si Mamang datang deui bari mawa gelas, 2 gelas. Teteh lah geuningan. Si Mamang teh meuli kopi harita teh. Den. Ieu bari ngantosan ieu. Urang ngopi heula geura. Bari ngadagoan seueur jalmi. Oh, si Mang mah meni ngarepotkeun Mang. Henteu, sok. Nuhun atuh Mang. Harita Henry jeung si Mamang dariuk. Si Mamang terus gogorowokan bari nawarkeun daganganana nyaeta mangrupakeun cocokan budak leutik. Katingali harita si Mamang loba anu meuli. Sababaraha urang budak ceurik dihareupeun si Mamang kabitaeun ku dagangan si Mamang anu mangrupa cocokan. Ari di panggung katingali panayagan geus eag-eagan. Penonton beuki ngalobaan. Kenang rampak mangrupakeun kenang silat geus dimimitian. Beuki puguh we suasana teh beuki tambah rame wae. Penonton atanapi nu lalajo ti kalerna ti kidulna dararatang. Minuhan eta kaayaan. Harita katingali aya nu datang kana panggung. Aya nu leumpang kana panggung mangrupa lalaki anu satengah tuwuh. Pangawakanana tegep. Sorana oge lumayan handaruan. Tetela eta nu datang ka panggung teh mangrupakeun pembawa acara. Tekung silila eta jalma ngomong, "Yen acara arek mulai arek dimimitian." Atuh para penonton sakabehna surak bungah lantaran sakedeung deui manehna bakal ningali acara anu seru mangrupakeun ngadu jajaten para jawara. Harita katingali pembawa acara atanapi panitia acara ngulangkeun leungeun nandakeun acara rek dimulai. Panonton disina cicing tong ganeng. Atuh cep sakabeh nu lalajo eureun. Ribuan pasang mata harita manco ka panggung. Naon anu rek disebutkeun ku panitia harita geus didengekeun. Pok panitia harita muka sambutan.
pala warga sakabeh anu aya di dieu dina peuting ayeuna cunuk waktu ningang mangsa urang tepung deui dina peuting ayeuna nyaeta dina acara ngadu jawara ngadu para jago-jago ti saban paguron keur harita anu lalajo kabeh surak bungah anu luar biasa sabab memang tara aya hiburan lamun lain di dinya mah. Oh guat kena tuh acarana yo tuh geus hayang ningali yo guat kena tuh sabar ayeuna di antara jago-jago eta aya hiji jago anu memang can pernah aub di ieu pakalangan anu ngaran Ki Batara nyaeta murid ti paguron Kandaga keur deui harita penonton surak sabab tetela aya jago anyar anu bakal aub di eta panggung. Sanggeus kitu harita panitia nurunkeun omonganana terus turun ka panggung. Ari panayagan harita beuki tarik we beuki semangat. Nabuh kenangna nyaeta kenang penca anu memang sok dipake di pakalangan di bangsaning pakalangan silat. Harita sanggeus kitu sanggeus turun panitia jerelat jeleng aya nu asup ka panggung anu mangrupakeun jawara. Katingali harita panitia naik deui terus ngomong deui karo anu lalajo yen acara rek mulai diayakeun dimimitian. Harita anu naik ka panggung teh tetela hiji jawara anu disebutkeun tadi nyaetana Ki Batara. Kadenge deui panitia acara ngomong deui. Ka sakabeh nu aya di dieu ieu acara arek dimimitian. Arek mintonkeun ilmu bela diri anu kahiji nyaetana Ki Batara. Keur atuh penonton harita surak eak-eakan. Ngarasa suka ngarasa resep lantaran acara rek dimulai. Ki Batara teh ayeuna rek ngalawan tika murid ti paguron Jalak Harupat. Harita tekung silila aya baju aya nu luncat ka panggung make baju bodas jeung bodas-bodas. Nandakeun eta jawara teh katingali lincah kacida. Pok harita jawara teh ngomong, kaula anu ngaran Kilume di paguron Jalak Harupat. Cek eta jawara. Pok harita Ki Batara ngomong deui, kaula anu ngaran Ki Batara di paguron anu geus teu aneh deui. Nyaeta paguron Kalingga. Keur harita kabeh jalma surak. Lantaran duanana harita geus aya di panggung. Sanggeus kitu panitia mundur ka tukang lantaran acara rek dimulai. Srakatek
harita eta nu ngaran Ki Batara masang kuda-kuda. Nya kitu deui jalma anu hijina deui masang kuda-kuda. Hukukuk harita jalma anu make baju bodas-bodas nyerang ka Ki Batara. Seranganana mani kacida cepetna, tapi orokaya Ki Batara anu digadang-gadang disebut jago, anu kakara naik panggung kakara makalangan di daerah eta. Tetela nyangking kekuatan anu luar biasa, nyangking pangarti anu memang teu bisa dibade. Jerelat jeleng harita Ki Batara ngagolepak jerelat ke belah sisir lawan. Barang keur kitu harita leungeun Ki Batara nyodok kana pelebah kekemplong musuh, tapi orokaya baju anu make baju bodas oge harita mundur salengkah ka tukang nyingkahan panarajang Ki Batara. Hari Ki Batara harita temikeun kesempatan nacongkeun sukuna menik cepet nakeranan ngababuk kana pelebah palipisanana. Hiu keduk des. Cungkel harita baju anu make jalma anu make baju bodas harita ngacungkel ka tukang. Senggeus kitu jalma anu make bodas ngorejat deui hudang lantaran teu tarima manehna geus kabeunangan ku Ki Batara. Urang ajar sia. Jerelat harita jalma anu make baju bodas nyerang deui ka Ki Batara. Ari Ki Batara harita teu nyingkahan panarajang musuh. Barang nepi kana awakna harita. Hiu keduk duk das. Dada jeung awak Ki Batara harita kabeunangan ku perut musuh. Tapi Ki Batara kalah ngagagak siri tibatan ngacungkel ka tukang. Beakeun sia tanaga ilaing euy. Kebeg atuh harita. Jalma anu make baju bodas urun tuh kaget lantaran Ki Batara tetela teu mempan ku tunggulan manehanana. Beakeun sia tanaga ilaing. Ayo, geura maju diserang ieu awak aing. Urang ajar sia. Kena-kena teu mempan diteungeul. Ku ieu sugan ieu. Harita jalma anu make pangsi bodas mundur ka tukang. Raketek harita ngawatek kekuatanana. Harita dua leungeunna nyilang dina dada. Nu saterusna eta leungeun disolodorkeun ka hareup. Katingali leungeun jalma anu make pangsi bodas harita ngageter. Andika sanajan kumaha teasna kulit Andika. Wayahna euy. Ayeuna jiga nama ieu bakal tembus ku ajian dewek. Jerelat harita jalma anu make pangsi bodas ngajerelat nyerang ka eta musuhna. Ari Ki Batara kaget anu luar biasa sabab tetela serangan musuhna harita ngandung kekuatan anu panas kacida. Jerelat Ki Batara harita mundur ka tukang dua lenggah. Montong unur-unuran sia. Tadah pangawas aing. Jerelat teh harita jalma anu make baju bodas nyusul tepus. Sorana kadengehan daruan pisan. Tina leungeunna saperti leungeun anu bangbaraan anu dikuak hawik arek nyasak awak eta jalma anu ngaran Ki Batara. Harita ramo-ramo jalma anu make baju bodas katingali tir ibarat besi anu memang kuat. Arek ngaroweg kana awak Ki Batara. Ari Ki Batara harita kaget lantaran tetela musuhna nyerang anu sakitu kuatna. Ki Batara harita salto mundur ka tukang deui wae disusul tepus. Harita jalma anu make baju bodas nyusul tepus kana awak Ki Batara anu katingali kosong pelebah lempongna. Hibrak wek harita kulit Ki Batara soeh lantaran diruweg ku
curug anu kacida kuatna. Waduh, kubrag harita Ki Batara ngakubrag lantaran peunang kurewegan eta jalma anu kacida kuatna. Cakakak harita jalma anu make baju bodas seri nyakakak nakeranan. Modar sedina leungeun aing. Corelat teh harita jalma anu make baju bodas harita nyerang deui ngan orok kaya. Ki Batara harita geus pinuh kuwaspada. Corelat Ki Batara kagigir harita katingali harita iga burung jalma anu make baju bodas katingali ngemplong. Ki Batara langsung sakilat ngasiupkeun peureupna kana pelebah iga burung eta manusa. Hiu keduk das. Waduh, tungkel eta jalma anu make baju bodas kacungkal ka tukang lantaran kabeunangan ku benturan perut anu kacida kakerna. Jolong-jong harita jalma anu make baju bodas jolong-jongan ka tukang aya kana tilu lengkahna. Harita Ki Batara teu miceun kesempatan nyusul tepus make tajongan nu maksudna marek ngarah kana pelebah palipisanana. Barang keur kitu harita jalma nu make baju bodas oge sarua nyerang ka Ki Batara. Nu antupna dua kekuatan diadu di tengah-tengah. Yuk keduk des. Dua pereup diaradu ting gareduk harita. Jalingjel Ki Batara harita mundur ka tukang salengka. Sedengkeun jalma nu make baju bodas harita mundur ka tukang aya kana opat lengkahna. Nandakeun tanaga kekuatan Ki Batara leuwih unggul tibatan anu make baju bodas. Atuh puguh we nu make baju bodas harita kacida kagetna lantaran musuhna ngandung nganyangking kekuatan anu luar biasa.